Dina hiji poe aya dua murid, maranehna teh sakola babarengan, jeung deui maranehna teh sakelas, namina Sultan sareng Dipa. Dina hiji poe maranehna teh datang ka isukan teuing. Di kelas ngan aya tiluan nyaeta si Sultan, si Dipa, jeung Fatimah. Teu lila si Sultan ngajakan si Dipa bolos sakola. Pak, ibu isukan orang bolos lah. Tuluy maranehna teh siap-siap rek mangkat bolos, tapina ditegur ku si Fatimah. Tuluy maranehna teh mangkat bari geus dicaramge ku si Fatimah. Tapi si Fatimah boga pamikiran rek dibejakeun eta barudak teh ka guru BP nyaeta Pak Reja. Ih, baladung amat teh ka budak teh dibejakeun maneh. Si Fatimah terus mangkat ka ruang BP. Tapina Pak Rejana teu asup, da aya urusan di luar. Assalamualaikum. Kita aya karejana ge, urang chat ah. Da Pak Rejana teu asup, akhirna si Fatimah nga-SMS dina WA. Assalamualaikum Pak, tadi si Sultan yang si Dipa barolos. Waalaikumsalam. Nu bener Neng. Nya bener Pak. Non infona. Sami Pak. Di tukangan kamar mandi, si Sultan jeung si Dipa narai kana tihang babata sakola. Bolos ka dieu mah kunaon kitu? Santai we, urang sering bolos ka dieu. Geus segera naik tips. Bisa. Geus poe Rabuna teh maranehna sakarola deui. Tuluy ku si Fatimah di bejaan maranehna dipanggil ku Pak Reja ka ruang BP. Mana tak ka ruang BP ku Pak Reja? Bener maneh. Ya bener gerak ka ditu ge. Dibejakeun ya kamari lamun bolos. Mun heueuh kunang. Tuluy maranehna teh mangkat ka ruang BP. Bari maranehna ge sarieun. Ayo Pak udah dipanggilkan dulu. Kemari marahnya barolos ente Pak. Ya benar, soalnya si Fatimah kemari, ngabayan ka Bapak mari barolos. Bapak urang kamari barolos sampurenya. Ai mana jadi budak mending pisan. Ya surat dikeun ka kolot marane. Amun kolot marane kada datang, panggilkeun. Marane panggil. Oh Bapak, ampun atuh. Waalaikumsalam. Enjingna geus maranehna di jero kelas, maranehna dipanggil ka ruang Pak Reja. Da orang tuana datang ka sakola. Kamari eta barudak barolos 4 sore. Nu bener Pak dari mama engkau ge mangkat sakola. Ya benar, soalnya kemarin si Fatimah ngabayan ka Bapak. Bener mana Sultan. Yang mah hampura. Mana sakola kediri tapi sikap mana kos kieu. Yang mah hampura dipajang bolos deui. Jadi abi teh ngomongkeun ieu budak teh aya dikeluarkeun sekolah. Ulah tuh Pak. Kesempatan sekali deui atuh Pak. Ya ku Bapak dimaafkeun, tapi ku Bapak marane disekor seminggu. Nya ku udah lupa, hamburan ya. Ya. Sanggeus diskor saminggu, ayeuna mah eta barudak jadi rajin, tara barolos deui.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih.